Waktu napa bakti
benang ditutur-tutur geus benang lembar luntur horeng kitu. Jaang seliwatan kasawang implengan ukur salira mun wanci datang na peuting hate manteng baca lamun merangkulan sapertos geget buka tukang nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep mugi ente kadedehna malahan mindeng cisa cahaya seraan kasawang imut salira kasawang ukur tetep salira kasawang dedeh salira geura pulangkeun ka cinta nu dititipkeun. Mun wanci datang na peuting hate manteng kasalira baca lamun merangkulan sapertos geget buka tukang nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep mugi ente kadedehna malahan mindeng cisa cahaya seraan kasawang imut salira kasawang ukur tetep salira kasawang dedeh salira geura pulangkeun ka cinta nu dititipkeun. Kasawang imut salira kasawang
tetep salira kasawang dedek salira geura pulangkeun ka cinta nu dititipkeun kasawang inget salira kasawang tetep salira.
ngegenas cur-cur caina tamu pemas ngajega luhur kahirupan jadi mamu tampo mas gunung tampo mas karegeus urang Sumedang tampo mas gunung tampo mas sejarah urang Sumedang tampo mas gunung tampo mas diguna seka tampo mas gunung tampo mas leungeunna urang piara mun sebae leungeunna rusak ninggangna rusuk hujan gawirna rarempet banjir teu katahan geus tangtu rahaya nu sangsara pisan Tikalena buah dua kawetan pasir conggiang kakulon nya Tanjung Kerta lemping kidul Cimalaka kasur balarea ngegenas cur-cur caina tampo mas ngajega luhur kahirupan jadi mamu tampo mas gunung tampo mas karegeus urang Sumedang
Dinten kamari urang patetang kungsi karasa berkana ati ayeuna datang dina kalangkang nila halim dina impenan dina hari anjeun sumpi
kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna dinten kamari urang pahet sati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun waasna ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna dinten kamari urang pahet sati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun waasna ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi
cirinya. Maju katilu galun, nah hati begitu iyun, sok ingin engkang harita pinanggi jeung pancabaya. Buah cinta buahan kiwari atos capetan sok sering naruskeun bapana diwaleut kecak cimetan. Nuhun ras mangsa hukum si kasorang pengarang ngariung tanya kaman najan hirup urang ngan pas-pasan regreg urang teu aya kangen. Geuning ayeuna engkang teh lontang lami tayah tibar tayah beja aki rek nyusul ka maneh saukur ketlak cimetan. Maju katilu galun, nah hati begitu iyun, sok ingin engkang harita pinanggi jeung pancabaya. Buah cinta buahan kiwari atos capetan sok sering naruskeun bapana diwaleut kecak cimetan. Nuhun ras mangsa hukum si kasorang pengarang ngariung tanya kaman najan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Kang Amar Vlog. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Seperti biasa di channel saya Kang Amar Vlog, jalan-jalan diiringi dengan lagu pop Sunda ya teman-teman ya. Yang sudah hadir dari mana saja nih yang baru bergabung dengan saya, silahkan yang suka boleh di subscribe, like, silahkan bisa berkomentar ya teman-teman ya. Sekarang saya berada di Citalus ya, Buah 2 nih teman-teman ya. Biasa jalan-jalan lagi diiringi dengan lagu cover pop Sunda. Oke, yang sudah hadir dari mana saja nih teman-teman ya, dari Jawa Barat, dari luar negeri, dari Arab, dari Malaysia, dari Brunei, dari Taiwan ya, yang suka mendengar lagu pop Sunda, boleh simak video saya ya. Oke, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.